Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadulur-dulur urang sadaya anu di mana bae ayana, mudah-mudahan urang sadaya kenging panangtayungan Allah aja wajalla, dimudahkeun urusan urang sareng dicukupkeun segala kabutuhan urang. Dina dinten ieu simkuring bade nerangkeun nyatana tumbuhan anu disebut ieu daun binahong. Daun binahong ieu sapertos ieu ta dulur-dulur tah. Ieu daun binahong. Ari kagunaanna jeung khasiatna ieu daun binahong ieu anu paling bagus mah pikeun ngalandongan anu kakeureut, bareuh, tah urang pilih urang sila bareuh, urang istilahna urut katimpah batu atau napi katimpah martil nyata ieu ubarna dulur-dulur sareng bisa ngalandongan panyakit bisul. Moalila insyaallah cager nyatana. Kumaha carana dulur-dulur ieu daun binahong ieu ditumbuk urang sing alus teras ku urang pupukeun ka anu karasa istilahna bareuh atau napi anu kakeureutnya supaya cepet sehat. Eta bagian luar. Tah upami bagian isina di lebetna, bagian jeroanana, ieu daun binahong ieu pikeun ngubaran panyakit panas tah di budak laleutik tetapi murang kali anu kena penyakit panas maka dibejak urang disaring teras dileueut diinumkeunnya tah pikeun penyakit panas sareng bisa oge ngalandongan penyakit anu ngagaduhan penyakit kencing manis tanya ieu oge ubarna nyatana daun binahong. Tah lamun cenah ieu beutina ubi ieu kan ieu aya beutian ieu daun binahong ieu aya beutina nya. Beutina ieu anu bagus pikeun ngalandongan panyakit asam urat tanya. Bila dulur-dulur simkuring anu ngagaduhan panyakit asam urat pilari nyatana ieu beuti ieu nya beuti binahong tah. Teras ku urang diparud, teras ku urang diperes, teras urang dileueut nyatana caina tah pikeun ngalandongan panyakit anu ngagaduhan penyakit asam urat. Tah mun sakitu bae dulur-dulur simkuring mengenai istilah tanaman anu disebut daun binahong nyatana hasiat ieu kamangpaatanana. Sareng mudah-mudahan urang sing tiasa disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu ngagaduhan panjawat nyatana naon bae ge nya. Tah mung sakitu ti simkuring bok bae simkuring aya dina kasalahan nyuhun hampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.